iya. Ada lumayan di rumah. Panggil. Aing pusing udah. Udah siot. Aing nyiram. Itu pas nyiram naon? Kembang. Buset, bukan kembang, idam. Oh, bener. Mana yang putih? 15 kapan? Mungkin liar lah. Bang hayam putih mangke paminggu jeung ke Gunung Batu. Ubah itu ge. Atuh paminggu mah dilakena yut. Hayang lagi ayeuna. Online we lah. Online coro aya tuh online mah tuh. Kadang 3 poe, kadang saminggu badak nepi. So jebong itu ah. Terus ya ayeuna kumaha yot? Kan diantar gua aing ayeuna hayu aing mah. Kumaha anjing boga turah sok. Karena mah ayeuna sih cuma kan panas kene. Karena ada sore-sorean lah nya. Antar aing lah. Ayo siap tanya antar mah. Kang misi Kang. Kang emang kangkung. Gunanya motor permen hulu tuh. Maafkan. Turun. Masih ah. Oh, nanyaon. Makanya Kang, ai bumina si Yarkim di mana ya? Yarkim. Oh ya. Mana ya? Coba info mata. Masuk aja ngapelin. Ayo, mana mau coba mata mah. Tah, ieu tah Kang. Alamat tah. Oh, Yarkim tuh. Gimana beretan? Beretan. Di sawah. Di mana dekat sawah? Gimana? Tadi anu ngomong cenah lebah dieu cenah. Cuma patah orang atuh. Kami sisar mah di beretan, di sisi sawah. Sawah. Dia jauh kene. Deket page 20 meter lah. Mau nanya di Sarkim mah kan Kang nganter paket lain. Ada paket lah. Ieu teh aing ge tang kulir. Kurir. Kang. Ieu kurir apa tukang rongsok? Lah, katempo atuh ieu teh tah. Ieu sama kanu di Singapura ieu teh. Jauh. Tah ieu di ieu sapu di India tah. Tah ieu di India ieu bulu kos kieu. Alus kali ya yang termahal ieu teh. Yang mah. Tah ieu sama tah ieu teh. Iya di kardus mana? Di mana kardus? Di mana? Kardus ieu, cenah ieu barang. Barang naon? Barang nanenan mesen. Coba buka. Tuh. Agak endah aya tuh. Mang, ngomong naon, Mang? Pas buka Galaxy. Rek mesen ya. Barang bisa tuh? Nah bisa. Mesin putih. Lah bisa wae ayo urang 24 jam. Urang mesin putihnya 24. Lah heuh saya lagi kurang dicepetkeun. Bener teh ya. Moal beda jeung batur urang meuni ka saminggunya urang mah. 1 menitnya nepi ka dieu. Beres. Ragat lain nepi ieu. Raga ka dieu. Lain ngandelkeun paket. Lah gawe urang tuh bisa udang deui, Kang. Misal urang mesen ya. Tong berapa urang mesen PT 24. Siap urang. Oh. Urang mau tepi ka 24 jam ieu. Sore jadi datang mah sore ya? Datang setengah jam dia datang orang mah. Oke orang mesennya. Oh siap. Grecep. Siap orang mah. Nyaho grecep. Nyaho. Naon tah? Lah eta naon? Aing itu nyaho. Tangga sama sempat pada eta. Cepat. Iya. Geus mah aing kieu mah ulah loba deui ngomong Mang. Mana duitna? Hayang cepet mah. Lihat duitna. Satu orang na teu duit cash. Boga dana teu? Lah boga Mang. Di nomorna dia tinggal TF gampang nama. Oh, hayang cepet mah. Dia nomor langsung mah ya. Yo. Berapa buka tuh? Kunci eta. Ya supun yo. Bodoh atuh kulilah sih. Bodoh lebih salah, kan ini masalah duit. Kan urang ngarek nganderkeun deui ieu kulir kan. Bukan nomorosan. Ka di TF kurang ya. Oh. Tong polta. Sorenya yo. Tongpo 24 peteuy. Oh, ayeuna ge cepat urang setengah jam ge nepi. Oke. Oh, geus nya naik mangkatnya. Ayo. Oh. Goreng galak urang. Aing mau bareng pampringan ku aing. Bawa ieu. Pas sengong. Aing bener pan teh mana ya anteun peteuy yo enak sore yo. Kamu tuh bener mah gabogan we. Wah, di peda kudu nage ku aing teh bener mah. Goreng galak deh budak teh. Tuh ngomong si Uto kayak suara sih. Tibang budak goreng gawe eta mah.
Asal nggak sebenarnya tuh dia molor. Hayang. Teh molor. Malu. Isuk udah kayak pisan hirupna teh. Kemajuan. Oh, pada kebo. Molor tau, nah orang tau. Punten Kang. Ya. Ya anu tadi pesan biskuit kan? Ya. Era sih. Air lah. Ayo dunia. Oh, mau 5 iyo. Gerak cepet pandulang mah. Ini orang dek loba teh pagawean nya lupa. Kiriman deh. Dikirim deh. Uang. Yuk. Betul, saya ngasih liquid. Ngomong nama sekali liquid super ya. Cuma ini ya. Halus liquid ya. Buset. Liquid si liquid. Peranti nyesek. Nah, busa bisa ini ya. Isep iya. Dasar kulit daglog. Suet deh. Awas nggak tahu kau yang kebeak, kau yang ngacak-ngacak banget. Nah, saya rekannya ya. Paket kurang kan yuk? Oh, pakai. Oke ya. Tapi jalan tapi. Tapi ya kan cepet kan. Beda jumlah tuh. Ayo ini makan ya. Ayo coba anterin yo. Nuhun Kang. Ayo. Bakene aing yo pagawean dah. Yo yang itu. Betul, jiran Kang betul Pak. Kalau salah lah. Betul. Usai di kurir daglog. Iya, naon ieu? Oh, bener sih putih. Banyak putih Cina. Aing paling putih Cina ini ya. Sementara itu ngomong meren. Aji aing mau putih doang, awis. Aing di kos ieu. Mana 400.000 aing yo tadi tangkur teh. Aduh, kurir teh jalan kulir daglog. Oh, aing enggak gitu. Kau paket sialan. Malam kapan tukang pakai tuh aing jenjang itu mah. Yut. Kemana? Gitu ya. Aing kena tukang paket, aing katipu pusing banget aing men. Sarua nggak tipu. Atuh aing mesen peuteui. Mana 400.000, bageun peuteui Cina, mana garing. Aing pusing banget aing. Ono panggil ku aing, beak tukang paket teh. Genjang geus ya. Sarua wangi tadi pesan liquid. Ayo di baret teh malah liquid sabun cuci. Ngomong namanya super seperti kucing. Konyol tau tukang paket teh aing buset aing kecewa nah aing bener serius aing tukang paket. Oh iya. Ben, yot. Ayo. Wong jalan sih tukang paket teh ayo. Kalau tak panggil urang garenjang ben, urang alungkeun. Ngacak-ngacak banget. Banyak banget kalian. Emang ya kalian. Pusing aing ya. Terus. Naon ieu Kang we, naon? Yo tuh. Wah bang aing tadi nih ngandung paket bener aing. Aing di bang tibo, bang suruh nganter aing. Mesen putih 28 dibere putih Cina mana garing sih masuk urusan deh. Karena barang dijual mah Kang mah nyaho ieu tuh urang ngirim ieu emang nyaho. Satu, dua, tiga. Aduh, tolong aing ragap ya. Aduh, tolong.